Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya nuju manco ngabandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan dilajeng ngabandungan dongengna tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara noel subscribe na oge toel oge gambar loncengna like jempolna oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongengna sok der. Anu tahlilan harita teh dipingpin ku Lebe Mail. Tahlilan rengse ditutup ku doa. Sabada beres doa sor-sor opieun dikaluarkeun macem-macem opieun. Aya cau, uras, opak, papais, cuhcur, ranginang, burayot oge aya, peuyeum ketan teu katinggaleun, katimus, goreng hui, pokona mah segala aya weh. Da tetanggana nyirat mini sabogana mararena teh kitu kakulawargaan di lembur eta harita. Ngilu silih rojong silih bantu teu paaing-aing paheuyeuh-heuyeuh leungeun sasama warga lembur. Kadenge sora anjing babaung deui. Telila manuk tuweuh wisada nambahan keung kaayaan harita. Utusan siluman di negara sodong kancana teh ngomong sorangan. Nah, geus beres. Ngomong nu matak torek ka aing jeung matak panas ka awak aing teh. Ayeuna waktuna aing nganjang maihan pamajikan si Al Hasan kitu ngomong nasi utusan siluman teh. Bari turun ti luhureun tangkal jengkol terus maju ngageuleuyeung nyamperkeun anu keur ngararopi. Sampurasun manusia kuring we kanjang rek nepikeun amanat ti Al Hasan jang pamajikanana. Kitu ujarana siluman teh bari nyamperkeun ka tepas imah Al Hasan. Harita jang Arman anu pangheulana nempo ka eta siluman kusabab diukna di luar dina golodog teu anta parah deui atuh. Gajleng luncat kaluar bari brengung we lumpat tur ngagorowok. Jujurin aya di dieu. Kitu deui duduk jeung Sudin. Harita teu beda jeung Arman. Nyara rambut juri jeung Ririwa ngan maranehna mah luncatna lain kaluar tapi ka jero imah. Bari buriar buncelik. Dudu ngagerowok. Jujurig Ririwa Hasan cek Sudin oge. Atuh puguh we ngarorejat anu aya di jero imah teh raruaseun. Pok RT ngomong. Aya naon Sudin? Sok ngabarubahkeun maneh mah. Bari mencong ka Sudin nu keur calangap. Sararea ningali kalawang ari breh teh di lawang panto. Aya anu ngabelegbeg bodas ku kuncungan. Bari anu kadengena teh nya bari anu kadengena kudu ngariung mah sorana teh ngirung dikasieun
bari teu kaharti ngomong teh ngomong naon. Harita Basamud nu diuk gigireun RT ngaran RT anu keur calawak eueuh soraan. Bari arap eueup Basamud ngomong ka Pak RT. Cek Basamud nutupan bangetna ku sarung. Ari balagadal teh taeuna nya eta taeuna pamiasa ka tembong atuh puguh mah make sarung teu make salempak deui. Nya kaluar atuh adina Basamud teh nembongan. Ari Mang Lebe oge soak ningali Juri Kuncung harepeun ngajer gedeg mah bari ngomong ka Basamud nunjuk kana taeunana anu nongkrong pok ngomong bari harus wes. Abah eta Juri Kuncung nolong nasarung maksudna mah rek ngabejaan jet adina Basamud katingali jeung rek ngomong aya Juri Kuncung jadi dihijikeun ngomongna saking ku kasima ku Juri Kuncung. Atuh puguh wae Basamud anu keur sieun teh teu sirikna luncat bari ngagajleung ka dapur. Kaayaan masih keneh beungeutna di tutupan sarung. Ari di dapur keur ngumpul para awewe tetanggana Nyirat Mini. Atuh puguh we sing jarerit nyebut aya Juri Kuntul. Komo cek Cedarsih mah ngomongna bari gehegeran. Eta kuntul Juri tulung aya kuntul Juri kuntul. Kitu cenah gehegeranana Cedarsih. Ari anu kedariuk bari sawan di jero imah kacontohan atuh ningali Basamud ngejate. Atuh sing ngaluncatan aya anu ngilu luncat kacapit, aya anu nubruk panto, malah anu ngorondang oge aya. Anu kalunya mah Aki Kemet anu ngajongjorah keur mah teu bisa luncat katambah ka badug kunulian atuh ngajongjorah ka sisitihang. Bari sirahna digeledug bari kokolowongan. Aduh, tulungan Aki. Aduh, ya sirah dari digeledug. Aduh, tulung kuncung. Kitu kayan haita di imah Nyirat Mini. Kacipta kumaha riweuhna. Jalma-jalma paciweuh leumpatan sieun ku Juri Kuncung. Ari anu aya di imah Nyirat Mini harita tinggal Nyirat Mini anu kapiuhan kusabab katuralengan ku paciweuhna jalma jeung ningali Juri Kuncung anu cicirihilan. Oge Aki Kemed anu masih ngajurah roh di juru deukeut tihang katut RT we anu keur kokorondangan muteran tengah imah bari walah-wah weuleuh. Ari utusan siluman teh anu keur nyamar malih warni ka bentuk manusia anu pangrasana mah geus bener niru bentuk manusia teh da puguh manehna mah arang langkah panggih jeung jelema. Ari anu kapanggih mimiti bangsa jalma ku manehna nyaeta di astana jalma anu geus dikuburkeun jadi weh satiru-tiruna. Manusia naha kenaon maneh teh manusia lain disuguhan uing tamu teh kah jaloget sopan pisan manusia. Kitu omonganana utusanana Juri siluman teh majarkeun teh kerja roget cenah ningali anu keur sing baralecci lalumpatan paciweuh teh kan ari kadengena ku jalma-jalma mah sorang ngirung pikasieun mata kukurayeun nu ngadengikeunana. Mana
anusa awewena anu si Al Hasan wing mereka bejaan si Al Hasan moal waka Bali penentuan dino hajatan dulungan satu negara sedong kancana ngomong gitu na teh bade ditompokeun kana celina Nyirat Mini nu harita kakara sadar tinu kapiuhanana nya puguh weh karasa nyecep tiis tur sing saria kana punduk karasana aya anu ngajelengeng kana celi barang prai bentak renggerak kapiuhan deui Nyirat Mini teh sawa banget jurig kuncung teh nampe hareupeun pisan bangetna les weh nyiles utusan teh geus ngomong kitu mah balik ka sarakanana sija laporan ka ratuna kumaha salajengna ieu carios keun ke kasamper deui ayeuna mah urang teu di handeureum sieum urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun mang bade pamit nyuhunkeun sapunten segala kekirangan kumargi mang masih kene rumaos diajah nyanakeun carios dongeng ieu oge mang sedamar di ka pamirsa sadayana munut bantosanana kanggo ngembangkeun ieu channel ku palantarana pencet subscribe na like na komen na oge di share oge tiasa mangga supados channel mang ieu berkembang sareng tiasa teras berkarya dina ngamumule budaya Sunda mangrupa dongeng Sunda sakitu nu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cag permios.
anu keur hajat ngawinkeun. Urang tinggalkeun heula kaayaan Arhasan anu eukeur aya di nagara siluman. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan di lembur Jatiwangi. Nyaeta ngaran lemburna Arhasan. Sanggeus kajadian 2 poe ka tukang, Arhasan kabawa palit ku caahna walungan harita. Hasil ikhtiar tur sawala kokolot lembur diputuskeun. Yen Arhasan teh dianggap tiwas kaseret ku caahna walungan ranca oray. Sabab mungguh kailaharan geus 2 poe teu kapanggih mah layona teh tina kabawana ku caah teh dipastikeun tilem ka jero walungan anu pamohalan bisa kapanggih layona. Harita teh wanci saleureut budak atawa mun ayeuna mah bada salat Isya. Di imah Arhasan keur aya kumpulan sakumaha ilaharna pikeun anu geus kapapatenan. Para lalaki keur maraca tahlil jeung sajabana nu tujuanana kahiji ngabeberah anu keur kapapatenan, kaduana milu ngarojong ngadoakeun pikeun jalma anu geus tila dunya nyaeta Arhasan teh. Ari anu awawena di dapur nyiapkeun opieun jeung ngalawuhna. Yang engke bapak-bapak sabada beres tahlilan. Kitu kabiasaan di eta lembur. Lamun aya anu kapapatenan teh sok rempug bebantu kana nyumbang ku sabogana supaya tersedih teuing tur ngurangan bang baluh nuker karandapan ku kulawarga anu ditinggalkeunana. Hawar-hawar tika jauhan kadenge aya anjing babaung. Dibarengan ku gumuruhna angin di Jomantara. Teu katinggaleun salah tipun cuing oge nambah geueum kaayaan harita. Dikeun anu bolangan mah kaayaan kitu teh ngahudangkeun ka sieun anu pohara. Tur tas we sangkaan goreng kacipta yen arwahna Arhasan marakayangan. Kitu deui anu tumiba ka Jang Arman anu kabeneran diukna teh di luar dina golodog da teu kabagian diuk di jero imah mah. Aya opatan harita teh nu sarua jeung Jang Arman. Masa ngadenge salah anjing bebaung, Jang Arman jeung batuna silih-sigeung bari silih arewos. Sorin, dengikeun kumaneh suara anjing bebaung. Cokolot mah aya ririuan ngaliwat. Cek Jang Arman ngomongna ditompokeun kana ceurina Sudin. Anu disebut Sudin mairan omongan Jang Arman. Heueuh, ieu bulu punduk uing oge menising puriding kieu. Cilining aya bangsana lembut ngilu auk cokolot mah. Dudul anu diuk gigireunana Sudin ngapiri-gidi. Ngadenge suara anjing bebaung deui asa leuwih deukeut ayeuna mah. Naon-naon anu digundemkeun ku Jang Arman jeung babaturanana teu pati nyalahan. Kusabab harita di luhureun tangkal jengkol aya hiji makhluk anu ngaringkiwik bodas kukuncungan. Sabenerna mah eta teh dirig bangsa siluman di nagara Sedong Kancana. Anu mana kapapancenan ku ratuna pikeun ngabejaan ka pamajikanana Arhasan. Yen Arhasan teh keur diala tanagana jang babantu dina hajatan ratu. Utusan ti nagara siluman teh boga pikir yen pikeun supaya bisa nepungan manusia, maka manehna kudu niru kebiasaan manusia supaya bisa nyambung, itu pikirna. Tapi salahna anu ditiru nyaeta manusia anu geus maot, anu geus dibungkus ku boeh. Anggapan nama sarua we manusia. Itu kanyahona eta utusan anu rek natamu ka imahna Arhasan
nu danget harita keur ngayakeun tahlilan. Kusabab masih keneh ngagerenggeng bacaan kalimat thayyibah eta julik siluman teh can wani nyamperkeun asup ka imahna Al Hasan. Makana cicing ngadaguan dina tangkal jengkol ngadaguan beresna tahlilan.